Mereka dua ketika urang dahar kok berat amat deka masjid berat amat deka musola berarti ya makanan teu barokah naon ieu ganjelanana berarti teu taat ka Allah tinggal kitu bae eta mah ketika urang di imah ribut bae jeung pamajikan berarti ieu teu barokah kajen kukumaha ge awet rajet pan ribut pan anakan awet rajet tuh kina nah ieu teu barokah oh horenganan dilanjutkeun walakin kazzabu tetapi na jelema ngabarhongkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ngemantak ku Gusti Allah dibales kabohonganana ku siksa masyaallah jelema ngabohongkeun ka Allah nu titah iman henteu nu titah takwa henteu aya nya teu iman nya teu takwa kafir aya iman doang tapi teu takwa iman mah iman mun ditanya sa pangeran Allah saha nabi anjeun rasul anjeun Muhammad tetapi salat tilok puasa tilok zakat tilok main judi terus bae mabok terus bae zina terus bae aya musuh bunuh nah lamun geus kos kitu ku Gusti Allah bakal dibales dengan siksaan walakin kadzabu tetapi jelema ngabohongkeun maka ku Gusti Allah dibales bimaka yakribun kunaon dibalesna ku pagawean ku ucap nu kumanehna dibohongkeun mantak teu saeutik ku urang kuari di leutuh NTB gempa ieulah bimaka nuyak tuh Palu bimaka nuyak ribun tuh bimaka nuyak ribun diurang ya diurang Banten ngeri sebenarnya ngeri ku Allah ya ngeri ndek dikiriman sakedeung deui jeung saeutik deui mah cuman untung be Haji Pedi sok hudang ti peuting udang ngana langsung dula deuleu mana cai alhamdulillah tuh Masya Allah karim lamun eueuh jelema nu hudang ti peuting lamun eueuh nu aki-aki hudang di beuting lamun eueuh nini-nini hudang di beuting lamun eueuh orok anu cerik di beuting nah ieu geus dikumahakeun meureun Banten untung bae masih keneh aya orok nu cerik keneh di beuting mentak lamun aya orok cerik di beuting eta teh sebenarnya mah ngajauhan siksa Allah geus lamun orok urang beuting teu cerik ciwit iya cerik sia ceuk uci ge cenah